Kunaon mang jika nu parusing kitu? Jika naik gawe ngan kaberangan euy. Emangna gawe di mana mang? Tadi pabrik sendal di Cibaduyut, nah dari mana duaan ke sekolah. Kaberangan mang. Oh, kaberangan, terus mana duaan dicarekan tuh ku guru. Nya dicarekan atuh. Terus marane ngajawabna kumaha? Nya di mana-mana oge pahlawan mah datangna paneuri atuh. Man, cigana manehnya budak tina teu loba pikiran heuh. Alah, dipikiran teuing wae, hirup mah bebaskeun we, bawa enjoy. Nah hanya hirup teh loba coba godaan yang ujian. Ya teu mah ngaranna ge kahirupan mun hayang loba sayoran mah dangdutan tah. Si Agung gimana maneh? Iya geus nganter bapak urang geus dipanggil Pak Lurah. Nah emangna kunaon dipanggil ku Pak Lurah? Boga salah? Lain boga salah, geus dibere duit jak ulin. Mana mah sombong. Kagak dipanggil ku Pak Lurah geus sombong. Tuh tingali babeh aing geus dipanggil ku presiden. Eleh kabeh jabatan ge. Mana jiga nu bener wae, Maman. Nah, teu parasia hareupeun urang. Bapak maraneh mah kakarek dipanggil ku presiden jeung lurah oge geus sombong. Emang bapak mana pernah dipanggil ku saha kitu? Maraneh hayang nyaho. Bapak urang mah dipanggil ku Gusti Allah abus ka surga. Oh, atuh maot kitu masak mat. Nah, mah jeung kutus ka urang. Mana anu bego bebeul. Alah. Man, mana teh jadi teh meuli sepeda teh? Euy, indung urangna dan meuli motor. Jangan lancik urang. Terus mana teh jadi atuh tipan meulikeun sepeda? Oh, sedikit teh jadi, lieur. Mangkaning loba ka hayang urang teh. Emang mana hayang naon wae, Man? Hayang motor, hayang mobil. Pokokna mah loba we. Atuh hayang hirup segala insan mah hese, Lur. Terus kudu kumaha? Nyumi sedap. Sabi nu najong bawa ka aing. Las ya, benang ka jelema. Lain Mang, lain urang. Maneh meureun nu pangjebrogna? Lain Mang, lain urang. Maneh calutak disakolakeun ku kolot maneh teu. Pan emang sakolana ge libur. Oge nya. Moal balik aja. Alah, mun disarep kieu euy, can ngalari sama nulisan acan duh. Ih nyeri teu kieu euy, kuat yang ngising. Saila. Aja mana kosong? Tak palingnya nu ieu mah ayaan. Oh. Wah. Pancen Kang sabaraeun? Tah, Kang, jadi total kabehna teh 5.500. Nah, hama-hama teuing kita tinggal totalna jadi 4.000. Ari Akang dia ngompol atau ngising? Yang ngising atuh. Kieu Kang di mana-mana ge anu ngompol mah mungkin ngising. Tapi lamun ngising pasti aya ngompol jeung itutna. Yo, atuh teh pulangan. Aduh Kang, teh angsulana 1.500 deui. Oh, cik atuh ka dieu heula ah. Tahu pulangan mah itu aing nyebukna tah goblok.
Bang, terus di mana? Mana yang mau galon gitu? Kita harus beli cai beak. Nah, bea kamari orang beli aya kene. Heh, kemarin emang is beak. Ganti we atuh cai sumur. Mana ngomong kemana karep wae. Cing ningali galonnya. Lain bang, urang mah asa aneh heuh. Setiap beli galon, sok dibere wae tisu. Ya atuh da teh mati cuma keur ngelapna emang nih. Heuh, setiap urang beli tisu can pernah dibere galon. Mana kenaon cicing itu sorangan? Iya keur ninggalin aplikasi yang nonton video rame sih yang nontonnya. Emangna aplikasi naon emang nih? Mana mau apa budak ketik mah. Mana yang balaga cing nampo hapena? Aisyah teh eling ieu mah aplikasi browser mini. Nah, emang kumaha gitu. Ieu teh aplikasi paragi nonton bokep ek.com. Nah, mana apa? Berarti mana sok kieu nya. Kalau tuh nya tah kieu tah. Oh, sial.